Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun. Alhamdulillah wa syukurillah. Wilujeng tepang dangu deui sareng Mang di Jomantara melalui saluran channel YouTube Sunda Pituin anu ku Mang didamal khusus kanggo pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana acara hiburan Kasundaan. Hiburan Kasundaan kiwari anu ku Mang bade pintonkeun kanggo pamirsa sadayana nyaeta mangrupakeun dongeng Sunda. Dongeng Sunda salah sawios kesenian Sunda anu mana ieu hiburan dongeng Sunda teh anu kiwari tos arang langka atau napi tos langki dipikaminat ku para nonoman kiwari nonoman orang Sunda. Kumaha kitu Mang seja niatan bade hoyong ngiring ngalestarikeun kebudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda ieu di ieu channel Sunda Pituin. Mudah-mudahan tiasa istilahna ngalestarikeun oge tiasa nyalurkeun ka para nonoman anu kiwari supados uninga kana kebudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Pamirsa sadayana mangga tuh urang pedar kiwari dongeng Sunda anu bade ku Mang dipintonkeun dina judul Randa Bengsrat. Randa Bengsrat kiwari di juru dongengan kitu tah, di juru dongengan ku juru dongeng anu atos sepuh anu atos kahot istilahna para senior nyaeta wastana teh Mang Jaya oge ngagaduhan channel YouTube nyalira nyaeta Mang Jaya Official. Komang patos disayogikeun di link deskripsi boh bilih pamirsa sareng alo-alo sadayana hoyong silaturahmi ka channelna Mang Jaya langsung mangga parantos disayogikeun ku Mang. Kantun diklik ke baris dicana ka channelna Mang Jaya Official nu mana diditung ke seueur dongeng-dongeng anu tiasa dipilihan tetapi tiasa didangungkeun di Bandungan ku pamirsa sadayana. Kiwari Mang di channel ieu channel Sunda Pituin bade ngagelar dongeng anu judulna Randa Bengsrat anu dijuru dongengan ku kasepuhan Mang Jaya. Oge ieu dongeng dikarang ku kasepuhan keneh anu atos kahot tos buhun nyaeta pengarang dongeng anu atos kakoncara deui nyaeta Ki Leuksa. Atanapi nami aslina Eko Suara kitu tah pamirsa sadayana. Maka saudara sedang nyangkol kana waktos urang pedar kiwari judul dongeng Randa Bengsrat kanggo pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana acara dongeng Sunda. Sok leka parayun gramaran codina hapena sewang-sewangan. Prung Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapana. Mang Jaya sapara kanca bade ngahanca dongeng, neraskeun hanca dongeng judulna Randa Bengsrat karangan Ki Leuksa nincak bagian ka-18. Mangga tu para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pang beberapana. Kasugeri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu acara, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberapana. Carios nyambung judulna Randa Bengsrat ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Mangga tu para mitra kumaha terasna ieu dongeng sabada Mang Seno katetamuan ku Basura anu mana barang bade dileueut caina ngebul para wargi sadaya. Tiis tapi ngebul. Da cai tina kulkas ge tiis ngebul para wargi. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Randa Bengsrat dina bagian ka-18. Para mitra kaum dangu, Mang Seno colohok manehna ge ngarasa heran. Nah aya cai tiis make ngebul, panasaran tuluy diragap gelas ku nu Basura. Nyaan tiis tapi katempona ngebul jiga cai panas. Ulah api-apikeun bae da teu madak naon-naon. Kukuring moal burung diinum, da memang keurana hayang inum di tadi keneh ide. Ceuk Basura. Ngaragamang leungeun kenca kana gelas tapi lain rek nginum ieu mah nungkup gelas ku dampal leungeun. Ari paletek gelas peupeus dina caina ngabayabah dina meja. Pugung Mang Seno colohok da manehna mah teu rumasa boga dosa. Teu ngamainkeun kasemah beungeut Mang Seno sepa. Bisi magarkeun ngajak catar
ngadu jajaten padahal mah teu aya niat naon-naon. Manehna sing bener nyuguhan cai teh euy, ieu ganti. Mang Seno ngagerok ka Bi Urmi torojol Bi Umir nyampeurkeun. Deket lawang ka tengah imah. Aku naon Kang Seno? Diuk. Mang Seno kakerot bakat ku amek. Gek Bi Urmi diuk tapi katempona tetep ayem teruak teruyuk kriuk. Eta cai naon jeung make naon? Make enteh nu mata kiruh ge semua beureum. Kami ge nyaho. Da cai teh mata nu herang. Tapi naon sababna bet kitu rek ngawibirang ka salaki? Rek ngajajal kana Bapak Seno mah. Ulah kitu teu panuju kami mah. Mang Seno langsung nganaha-naha ka pamajikan, disangka teu bener. Nah, da kuring mah teu boga dosa naon-naon. Teu rumasa milampah nu lain-lain. Sumpahna ge demi Allah demi Rasulullah, kuring mah teu kumawani ka semah teh. Mun kuring bener-bener boga dosa sing ulah bisa incah deui dieu, pek buktikeun da kuring mah teu rumasa. Saha atuh mun lain pagawean maneh? Pagawean saha dan nyician cai teh pana maneh lain nulian. Kang Seno meureun da kuring mah henteu. Is ek sumpah teh teu moga dosa. Naon atuh sababna? Na gelas peupeus make jadi ribut. Teu aneh gelas peupeus mah da biasana ge sok kitu. Boro-boro gelas apan manusia ge bada damelan Gusti Allah, cilaka mah aya sok ruksak. Lain aneh ku peupeusna. Aneh ku carana peupeus, coba aku maneh pikiran Urmi. Ieu cai tiis tapi da katempona make ngebueus siga cai ngagolak. Jeung ditungkup gelas teh make jeung guru peupeus. Cai luar biasa, teu wajar jeung teu pikahartieun. Hartina aya naon-naon cik saha nu mata kitu. Nyaho teu rumasa. Bi Urmi keukeuh ngangles da teu rumasa. Oh, mun lain maneh saha atuh? Mun lain kuring mah nya maneh we meureun. Gagabah teuing ka salaki kitu peta. Maneh nu gagabah ka pamajikan kitu peta. Narek ngabibirang ka pamajikan, teu boga polo teuing nyarekan hareupeun batur. Bi Urmi teu geunah dicarekan hareupeun semah. Basura bati gogodeg wae da manehna ge teu ngarti. Nah make aya kajadian kitu. Naluri Basura geus mere isyarat yen anu milampah kaanehan teh lain Mang Seno jeung lain Bi Urmi. Tangtu aya pihak katilu nu pipilueun ngan Basura teu bisa neguh saha eta jelema akhirna pok Basura nyarita leuleuy. Mang Seno kitu deui Bi Urmi. Ulah silih tuding da kuring ge moal nyalahkeun ka bibi jeung ka mamang. Tapi kuring geus boga taksiran yen pribumi mah jalma bener jeung bageur. Da kulantaran kitu geus ulah dipake pasea, da teu matak naon-naon. Kuring salamet, pribumi kudu salamet kitu, ceuk Basura. Salamet mah memang salamet, tapi kuring masa dibibirang we ku salaki dianggap awewe teu gabreg ajen diri. Teu suka kami mah di kitu-kitu teh barina oge. Ku salaki asa ditaranyangan di pasar kuring mah. Dasar lalaki teu gabreg polo we ka pamajikan ngapruntah. Wa teuing manehna anu kitu patut teh. Cek Bi Urmi bari cengkat beungeut geuneuk bakat ku amek. Leos ningalkeun semah atuh Mang Seno coloho. Ulah katutuluyan mang da kuring ge datang ka dieu teh lain hita pasea, tapi rek aya perlu. Basura meper amarah Mang Seno. Ngadak-ngadak ngagedur teu panuju kana omongan pamajikan. Kege, kunaon ari si Urmi kalah neumeulekeun ka aing? Sugan ku diwara manusia teh nya lurus tunyung sia. Mang Seno teu malire kana omongan Basura. Tuluy ngojengkang rek muru pamajikanana. Basura teu wani nyegah amanehna angger diuk dina kursi. Bari gogodeg cirining kaget ku lalampahan pribumi. Ari Mang Seno tuluy nyampeurkeun ka Bi Urmi nu geus diuk hareupeun hawu. Keur mamener suku. Apunten, keur mamener suluh para mitra darek naheur cai. Mamener suluh maksudna. Urmi, sia derek nyoret beungeut aing hareupeun batur. Kunaon sia lalampahan jika budak lemut teh yang dikieu ku aing sia? Mang Seno ngayunkeun peureup, rek nampiling pamajikanana. Tapi reket panto di dapur muka kebeg Mang Seno reuwas. Barang ngareteh aki jama, ngabedega di lawang panon mureleng ka Mang Seno, ulapes leungeun Mang Seno kahandap deui teu tulus nampiling. Kacipta para mitranya. Barang kapanggih ku aki jama merek nampiling teh ulapes leungeun. Was. Geuning aki Mang Seno gugup. Ngaku naon ujang make nyiksa pamajikan. Teu nyiksa ki karek adek. Ulah kitu pamali. Cik ngomong ka aki naon nu jadi sababna abang na kikituan teh. Na pamajikan maneh jina ka batur. Kan teu kitu naon-naon. Mun teu naon-naon atuh make dikitu-kitu walina oge. Mang Seno teu buru-buru nemalan. Kalah neuteup ka Bi Urmi nu katempona carindak-dak tayuh nama sedih di kitu-kitu ku salaki. Mangkaning teu rumasa boga dosa. Kunaon atuh nyai na betul ributan kieu. Itu semah diancap we kurang hade tadi. Sedih kuring teh kieu lah.
Kula laki dicarekan heureupun batur. Oh, naon atuh sababna? Barabat Pi Urmi nyaritakeun sabab-musababna. Malah ku Mang Seno dibenerkeun yen aya kajadian aneh di hati tepas hareup. Mun teu kitu mah mun kitu mah babari atuh. Nya make kudu pada siaga ulah rek si dipolototan pamari. Bising marane teu nyaho eta teh pagawean aki. Nameh naon ki? Mang Seno colohok kaget. Moal dibejakeun di dieu engke we mun geus ase. Ayeuna mah hayu urang nepungan sebah karunya geus ngajagoan. Geus ngadenge omongan Aki Jama kitu mah Bi Urmi jeung Mang Seno teu sakara-kara. Duanana silih hampura tuluy nuturkeun ka tepas. Hayang nyaho kana maksud Aki Jama jeung hayang nyaho kana niatna Basura. Sanggeus aya di tepas sarerea Dariuk kalayan sopan. Aturan Ujang Wilujeng Tepang. Aki Jama ngajak sasalaman ka Basura sopan jeung Daria. Atur nuhun ki abdi ge bingah Tepang sareng Aki. Mangga urang ngobrol sareng abdi. Basura sopanaker. Hatena ngadak-ngadak jadi sesebelakan tepung jeung Aki Jama teh. Saate ya Ujang teh sedang timanya kawi teh. Abdi mah wasna mah pun sura, ari lemur mah. Dieu di kana bulu nanti dibunut. Mun lemur mah tuh gajang barang banyak karang pamidangan dibunut. Abdi teh di ditu mah dipikolot kurang ditu teh malah mah nyarebut ge Abah. Nalahna teh Basura. Oh, jadi Basura nya. Ingat Aki ge ayeuna mah. Sabab Aki ge kungsi ngadenge ngaran Basura sarta kungsi nyahokeun ngorana. Lain jawara sawah menak ya teh. Aki Jama mencerong. Kapungkur eta mah kiai na mah dah henteu. Sarua wae ayeuna ge jeung pareto ge. Tadi geus nyaho kieu mah Aki teh moal nyebut Ujang. Rek nyebut Abah we milukan muloba. Da moal madak naon-naon sok ayeuna urang ngobrol. Rek aya naon datang ka dieu teh. Basura rek nagih atawa rek kumaha? Sabab karasana ku Aki teh asa aya pi omongan ye teh. Da kana daun ceulik meuni paranas dedengean pating jelengeng. Paingan keur nungguan sapi gering, bet hayang ka dieu. Keur mah ngarep-ngarep si Seno wae apan tadi ditita ka ditu ku Aki. Tapi teu datang-datang di teang si horeng keur boga semanya. Hehehe syukur atuh. Cek Aki Jama. Teu boleh ngahehe seuri tapi seurina bermatak panas kana hate. Basura ngan untung Basura bisa nahan diri pok ngajawab. Oki. Kuring derek neangan nu ngaran Seno kabarengan bet soal aya di dieu. Laras nu ngaran Seno teh ieu bari nunjuk ka Mang Seno nu teu daek nyarita deui. Bener ieu teh Seno ngaranna anak Aki ieu teh. Nuhun atuh kuring teh teu kudu hese neangan da ayeuna. Kuring rek nanyakeun deui. Nah bener Mang Seno boga anak nu ngaran Karmin. Cek Basura mimiti ngagaris-garis ka Karmin. Teu salah memang si Seno teh bapana si Karmin. Nuhun atuh kuring bunga teh ayeuna. Kuring nek nempukeun pamaksudan da moal salah alamat. Geus puguh pokona mah rek dicaritakeun ka nu hak narima. Ku nyapek dah. Memang diarep-arep ku Aki gerek naon atuh. Aki Jama bangun nangtang. Pano neuteup seukeut ka Basura ari Mang Seno jeung Bi Urmi teu ngaromong tapi tenget ngabandungan. Hagi, kuring teh boga anak nu ngaran Mirja kawin ka hijine Jamojang. Nu ngaran Sari ulah Campaka tapi gagal sabab si Sarina teu satuh ka salaki. Malah tega pista teu daek bener. Nu akhirna anak kuring balik kaya ruksak sabab di jalan disangka bangsat ku urang Campaka. Jadi lahir batin nyerina teh. Lahirna nyeri batinna ruksak gitu. Nah make los-los ka dieu atuh. Kekelana omongan kuring can barat. Sanggeus kuring tumanya kanu jadi anak si horeng pangna si Sari kitu beta teh lain sawajarna. Tapi aya hiji hal nu matak teu ka harti ku akal manehna teh. Tetela keun aku parabun keun aku telu. Keun aku baruang keun aku jangjawokan di hiji jajaka nu kungsi mika hayang ka Sari. Teh jajaka teh saya deui wati Karmin urang Cikekes anak Mang Seno incu Aki Jama. Tah kulantaran kitu kuring datang trek minta tanggung jawab. Sabab kuring jeung Mirja geus dirugikeun, rugi harta, rugi tanaga, rugi kahormatan, harta beak waruga ruksak ditamah ku bibirang. Kitu maksud kuring teh Aki nu matak mana si Karmina. Nah, siapa bari-babari teuing ngomong teh. Nah, rek tanggung jawab lamun nyalahan, kade ulah gagabah baraya. Sabab eta omongan teh matak bawa cilaka ka diri anjeun pribadi. Cek Aki Jama tetep ayem jeung leuleui. Ulah nanyakeun tanggung jawab Ki, sabab memang sakuduna pikeun nguruskeun hal ieu. Da geus puguh buktina, geus puguh laratanana yen mata holang kacilakan nya kuring teh si Karmin. Teu bisa.
Ya, teu bisa. Ya teu bisa tuh. Manya anak kuring teu boga dosa. Disalahkeun make mamawa ka si Karmin barina ge si Karmin mah eueuh di lembur geus init ka kota. Mang Seno ge para mitra ngengklokan caritaan Aki Jama. Bakat ku gergeteun hayang buru-buru nempas. Wah, isuali ini jeung teu jadi halangan. Da matak ini ge boga dosa meureut. Ayeuna mun eueuh anakna nya bapana, mun eueuh bapana nya akina. Pur kuntul kali tunggular gagah kali tunggal. Keus ceuk kawas ceuk babasaan jam kitu. Kuring mah moal yang anjuring teu kadeuleu. Rek menta tanggung jawab teh kan aya di dieu. Ke namun nyeka ke teuing balaya. Apanya teh karek sangkaan andi kabungku can dilawungkeun jeung katerangan ti kuring. Kuring ge moal ngantep mun boga incu di kitu-kitu batur. Kelana nu lawakan uding salah ka batur, bising nu salah teh di Andika pribadi. Aki Jama keheuleun da memang geus kateguh ti tadi keneh. Yen Basura datang teh kadinya, mawa piributeun. Wah, nah ada geus yakin si Karmin nu jahat nama. Nanaon kitu buktina? Barabat Basura nyaritakeun. Kajadian nu kaalaman ku Mirja. Nu tangtuna oge dina nerangkeunana dumasar kana laporan ti Mirja. Da Basura mah ukur nampa laporan wungkulnya, laporan wungkulnya oge. Tah kitu jalan-jalan teh. Nu matak pasti ieu teh pagawean si Karmin. Nu boga dasa dirina asa kabeulaan asa dilebut ka bogo. Cis. Teu bisa kitu wae malah mah. Si Sari geus nyieun pucuk ti girang nyoba-nyoba marabunan ka Incu Aki. Bising maneh teu percaya coba inget-inget kejadian di Bunut. Basa Incu Aki ragrag tina tangkal peuteui teh. Wah, nah make mamawa kana tangkal peuteui sagala. Lain teh mamawa kana tangkal peuteui barina ge tapi Aki marek mereka terangan usahanya. Bising maneh teu nyaho pangna Incu Aki ragrag tina tangkal peuteui teh. Pikiran si Karmin balubang. Di parabunan ti pihak Sari akhirna tangkal peuteui jiga beungeut si Sari. Nu matak si Karmin jadi cilaka tabala dieu. Geus jelas pisan nu main parabun jeung teluh teh lain si Karmin, tapi si Sari kitu lalakon usahanya nama. Para mitra sadaya huleng teh harita Basura. Barang ngadenge katerangan eta ti Aki Jama, yen nu nyieun pucuk ti girang teh geuning sabenerna mah pihak manehna. Harita Basura nyarita deui. Wah, mustahil moal lebih ka kitu. Ieu mah jelas si Sari di parabunan ku si Karmin, buktina si Sari jiga teu hideng. Gawena hahahi bari nyawat-nyawat si Karmin, pira kurek diangles. Keuh deui nuding ka Incu Akinya. Aki Jama bunceli. Nuding ka saha deui atuh da pira ku ari kudu nuding ka urang kuningan onaman mah. Nyatang tuh nuding teh kan aya hubunganana. Oh, munnya si Karmin nu salah rek naon atuh maneh sia Sura? Pokoknya rek mante ganti rugi mangrupa duit jeung emas. Lamun teu bisa ngagantian kapaksa kudu bisa ngarapikeun deui rumah tangga anak kuring. Sina ngahiji sakumaha mistina sabab bisa nabengka teh tidak gara-gara parabun si Karmin teh. Minta sabaraha kilo emasna Sura? Pas setengah kilo we. Hog tapi urang ngaduh heula jaja teh jeung kami. Mun maneh bisa ngerekeun kami sakabeh pamenta maneh dicumponan. Oh, kaciri pisan gitu mah sarua jeung nyebutnya. Soalnya jeung teu da mangge we karasa kumaneh pribadi. Nasanya nu boga dosa teh saha? Nu penting mah jajal heula pangawasa kami engke bakal karasa ku sia deuleu. Aki Jama jadi kasar. Panas hate asa dihina ku Basura. Nyaheug moal burung diladenan. Ai kuring mah teu salah, aya dina jalan bener. Moal sieun ku naon-naon bari naoge, ceuk Basura sombong. Ngakukeun yen manehna pang benerna aku Aki Jama tengan ukur seuri. Ayo tutulkeun kami urang adu jajatan di kebon manggu. Aki Jama nangtung bari nepak meja, cerut turun kaburuan dituturkeun ku Mang Seno. Malabi urmi nuturkeun ari Basura. Harita kala ugal-ugil lantaran rek nangtung teh hararese,
bujurna rapat kana kursi teu beunang di kitu kieu. Ai. Itu kunana haon atuh bujur aing rapat kana kursi. Perasaan mah teu mawa teu ngadiukan keutah. Aduh. Berat-berat teuing teh. Basura pakupi sorangan hayang lesot tina kursi. Tapi tibatan lesot kalah kabeuki pageuh bujurna geus nyeri. Tuur lungse paramitra ari hate panas mendingan tab-ngentab. Kocapkeun Aki Jama jeung Mang Seno katut biurmi harita teh geus tepi kanu di jugjug. Tiluan ngariung nungguan datangna musuh tapi Basura teu moal-moal. Nah ka mana heula si Abah sombong teh ki? Ceuk Mang Seno. Hehehe, keunya ancap jaya mah sombong jeung takabur mah. Sina karasaeun ku tulang beuheungna. Yen sombong teh sifatna goreng patut teh. Nah dikumahakeun ku Aki. Nyari ayang nyawa mah susul ka ditu bising teu bisa eunang tung. Heug aja ka dieu buru-buru kitu. Mun teu daekeun kumaha? Tepak tarangna sina karasaeun. Mangga Ki. Leos Mang Seno harita balik deui ka imahna. Rek nempo Basura nu teu daek datang ka kebon barang serog ka hareupeun imah. Mang Seno colohok bakat ku kaget. Lantaran nempo Basura keur ugal-ugil sorangan hayang ngalesotkeun bujur tina kursi. Haram jadah sieuna kursi teh kurang ajar teuing nya. Ceuk Basura ku kulutus jadantungna jadi ratu. Halus euy, halus. Mang Seno nyeungseurikeun ti luar. Atuh gebeg Basura ngarenyag beungeutna piasret kaluar. Kunaon ku kulutus wae bah yu urang adu jajaten teh. Itu Aki Jama geus keseleun ngadagoan, bari nyereng. Mangke si Seno ye bujur kada rapat kana kursi. Nyalaan atuh lain jago Abah teh piraku teu bisa gitu-gitu acan. Ceuk Mang Seno ngahajama panas Basura. Tetela geus dimitian mun kaya kieu mah ye. Palebah dieu Abang aku eleh mang, tapi ngadu jajaten mah centang tuh can ngaku ka tetel. Siklaan heula kursi kurang ajar di Abah cangkeul. Ceuk Basura bari haheho tanaga geus beak ku ngalaan kursi nu napel kana bujur. Imang asugane kursi nurut ka kuring mah nya. Ari sabab kursi teh meunang meuli kuring ti dayeu. Temal Mang Seno tuluy unggah ka tepas. Teu anta parah cebet nampiling tarang Basura nepi ka ngalenggak bari aduh-aduhan. Aduh, nah bet nampiling ka Abah. Ulah bener bah da kitu jampena sok udang. Basura nangtung. Tetela ayeuna mah kursi teh teu napel kana bujurna, teu hese kawas tadi. Pugu beungeut Basura meuni euceuy era ku lampah pribumi atuh sajongjongan mah teu daek ngomong deui. Ayo urang nepungan Aki Jama. Hayu Mang. Cerut duanana tarurun. Mang Seno leumpang ti heula dituturkeun ku Basura. Nu hatena ayeuna mah para mitra geus mimiti seber. Lantaran kumanehna geus karasa yen pangawasa Aki Jama lain bantrak-bantrakeun. Tapi ari rek taluk mah memeh perak mah teu wasa da boga keneh ajen diri. Jeung tibatan kumeok memeh dipacok leuwih hade ajal, kitu ceuk pamikir Basura mangsa harita. Masih nuju ngabandungan acara dongeng Sunda anu dipedar di channel YouTube Sunda Pituin anu kumbang didamel kanggo pamirsa sadayana anu mika cinta mikaresep kana acara hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Mangga atuh geura kaparayun deui geura mararancu dina HP-na sawang-sawangan dina ngabandungan ieu acara dongeng Sunda. Sok brung. Barang keur anu gok anu dituju hate Basura beuki pewot. Lantaran nempo Aki Jama keur ngabedega anu lak cangkeng. Neuteup ka manehna bangun anu ceuceub. Basura jadi samar polah leumpang ge asa teu napak, padahal bareto basa keur jadi jawara tara teuing aya perasaan kitu. Oh tas di manganya heula Sura. Ampura ki kuring teu rada lat tas ngalaan heula tumila. Geuning kursi Mang Seno mah loba tumilaan. Oh, loba tumilaan na eleh teuing ku tumila jago teh atuh. Munnya mah jadi jagoan tong boro-boro ku tumila. Singa ge ulah sieun kitu ku singa ge. Kaciri sia mah belegungna teh. Beungeut Basura menireup geuneuk rai pias. Era pacampur jeung amek akhirna mah teu ngomong deui kalah ngalugas bedog bari mureleng ka Aki Jama terus menantang. Jama,
Kuring gua nikah diajak ngadu jajaten. Mun kuring nu unggul bakal narima emas 1/2 kilo. Sok ayeuna urang ngamimitian. Saha nu baris unggul kuring atawa anjeun? Abong budak bau kene jadi ngao. Sakitu geus buku keok teh masih kene can ngaku eleh. Da tuluy masa biar geus eleh wawasen ku kami. Mun teu ditulungan ku si Seno, sia teh moal bisa lesot tidak kursi deuleu nepi ka Iraha ge. Eta mah dekat cican asup ka ngadu jajaten. Nah, nu disebut ngadu jajaten ku sia, naon nu mana atuh? Aki Jama keheuleun ngomongna beuki kasar. Ayeuna mimitina yeuh da tadi mah cander. Nya heuh kitu ge. Kapikiran mah ku sia. Sok aing mah moal ami heulaan. Geus tadi sok si anu kudu ngamimitian. Barang cacap omongan Aki Jama para mitra sadaya. Seak bedog basura harita teh ngahembat. Ngarah sia rek ngarah sirah para mitra. Harita teh lep nyamber beheung Aki Jama, tapi mata kaget Aki Jama lain ngejat tapi kalah calangap. Nyantok siseukeut bedog. Kep sileun nyai digege cetruk polonyon bedog lesat tapi geus rompang satapak tuaham. Buset. Aki-aki setan gitu ieu teh. Basura colohok panon kekereuceuman lantaran teu percaya kana tatempoanana. Sabot olohok kitu sakilat bedog disamar ku Aki Jama. Seot beleuwer dibaledogkeun kana tangkal nangka. Beres harita nanceb para mitra sadaya. Atuh puguh we. Mata kreuwas harita ge. Geus 3 kali kateter jajaten. Montong colohok tu bedog sia geura cokot. Aki Jama nunjuk kana bedog nu nanceb dina tatakalan. Basura jiga aya nu nyurungkeun leumpang semunu kokoloyongan. Ngadeuketan tangkal nangka gep nyekel perah bedog tuluy ditarik. Maksudna rek nyabut bedog tapi aneh eta bedog kacida pageuna. Teu usik-usik acan basura tiba bergeg. Ngaluarkeun tanaga tapi kalah kahitut bari samutut. Bedog mah keukeuh nanceb dina kai. Ulah dibekok sia sura cabut ta bedog teh euy. Ajak seuri atuh bah ulah dibaeudan wae ngara kacabut. Mat harita para mitra Mang Seno midung ngomong bi urmi ngagik-gik seuri. Barang ngadenge nu panas kitu basura menigergeteun. Bedog dilesotkeun heula renghap ranjuk bari ngusap kesang. Nu ngucur dina tarang juuh jeung baradag. Montong ahina si aing jawara sawah menak deuleu. Moal eleh ku atah-atah, tapi awas ya ulah aya nu nyalahkeun ka aing. Mun engke aya nu karugian, sabab aing rek nyabut ieu bedog bari ngagunakeun ilmu. Ceuk basura. Bari mureleng ka Aki Jama. Nya moal naon-naon sabab ieu teh kebon kuring. Moal nu ngarasa dilugikeun prak geura nyabut bedog. Bisa moal. Basura teu ngomong deui manehna mureleng kana tangkal nangka. Bari mapatkeun elmuna pikeun meruhkeun pangawasa deungeun. Sanggeus cacap harita gep nyekel perah bedog terus ngerahkeun tanaga nu saaya-aya. Cedut bedog dicabut sababaraha kali tapi kalah ka nyeri cangkeng. Basura beuki ambek akhirna sakabeh kakuatan dikerahkeun. Tina wahing ku tarik-tarikna tanaga. Dampa suku nyeblok teu ka nepi ka mumuncanganana. Ari bedog tetep nancep dina tangkal nangka. Alam jadas ya. Teteh pengawas aki-aki terohaka. Kudu kumaha nyabutna ieu mangkaning bedog karamat teteh. Ceuk basura ngomong sorangan. Geus kitu ngahulang bari melong kana sukuna nu nyeblok semeta mumuncangan. Ku Aki Jama disampeurkeun bari nyerengeh pokna teh. Sanggup kene sura atawa geus talu? Aki, kuring terima eleh kuring rumah saya eleh jajaten. Teu kuat ngalayanan pengawas aki hampur lagi. Ceuk basura. Akhirna kapaksa serah bongkokan lantaran taya harapan kana unggul. Nyanyaan teh sura kada bising api-api wungkul. Kami malain sieun tapi karunya ka maneh lamun maneh ngucapkeun hal. Teu akur jeung gereteg hate, maneh moal maneh sorangan bakal rugi. Sabab salah saiji tina cita-cita jalma bener teh kudu akur tekad ucap jeung lampah. Mun ucap pasalia jeung tekad atawa teu akur jeung lampah, begitu ngaranna munafik. Ampun ki kuring ge rumah saeleh lah. Moal deui cucungah ka aki tulungan atuh kuring ge suku pageuh kada lemah.
Aku akhirnya dibuka. Sok cabut hiji-hiji. Cek Aki Jama bari nenjerak bumi 3 kali. Geus kitu Basura narik suku katuhu lalaunan polonyon. Teu sakara-kara Basura teteg hatena. Sabab geus puguh yen manehna eleh sarta geus nemrahkeun eusi hate ka Aki Jama. Ayeuna kumaha nya penasaran keneh dawan teu. Henteu ki kuring terima eleh lah. Sakur-kuringna percaya we kana kanu teh. Moal minta ganti rugi ka Aki sabab mun kieu carana mah kuring teh eleh. Ayeuna kapaksa rek minta tanggung jawab ti Pak Ading gitu. Nah sakitu Mang Ading teh sudah. Bapana si Sari nu nganyerikanan kuring. Ish, ulah kitu jajan pugu samalah manehna oge. Ayeuna teh sing sabar we jeung sing tabakal. Ulah nyalahkeun ka Batur bisi malik kana diri pribadi. Keun urusan budak mah ulah dicampuran ku kolot. Bisi namahan rubat kana pikiran. Ya tapi kuring mah ngarasa rugi we jeung asa dibibirang gitu. Lenyepaneun lampas sorangan teh ulah rusuh ngalahkeun Batur. Mang atuh rek kitu mah atuh permios. Leos Basura balik teu malire ka Mang Seno jeung Bi Urmi nu olohok. Sajongjongan mah jep jempe para mitra sadaya. Eueuh nu nyarita tiluan neuteub ka Basura. Nu ngingkig balik bari mawa teh sedih lantaran eleh jajaten teu bisa ngabelaan nu jadi anak. Basura teu malire ka bedog nu nanceb keneh dina tangka-nangka, kalah ngagedig bangun rusuh. Ki, bedog Basura pulangkeun karunya ceuk Mang Seno. Aeho, Aki Jama ngadeuketan bedog gep dicekel. Perahna ditarik lalaunan polonyon teu sakara-kara. Bi Urmi colohok. Ya susulkeun ka nu bogana karunya butuheun. Aki Jama mikeun bedog ka Mang Seno, ku Mang Seno ditampanan. Lah, kudu disusulkeun ku kuring kitu ki. Oh nya jika itu. Berengbeng Mang Seno lumpat bari ngabar-ngabar bedog Basura. Malah mabari gegeroan maksudna sangkan Basura ngadagoan. Bari diacung-acungkeun sedengkeun nu digeroan Basura ngareret ka tukang. Breh nempo Mang Seno lumpat bari ngabar-ngabar bedog. Atuh mending nggebege si Mang Sura teh disieun di roghala ku Mang Seno. Alah, cilaka yo aing si Seno ngudag-ngudag bari moal bedog. Garentes hate Bang Basura. Bari terus lempangna beuki gancang sieun kasusul ku musuh. Ari Mang Seno keukeuh gogorowokan bari nyebut bedog. Bah, Basura bedog yo, bedog. Berengbeng Basura lumpat satakar tanaga. Dageus teu wani pikeun ngalawan musuh atuh Mang Seno olohok nempo kitu teh. Gero ngagorowok leuwih tarik nyebut bedog. Tapi Basura kalah ka beuki tarik lumpatna ditungtungan, nu tungtungna teu kaberi. Para mitra kaum dangu, Basura mangpret lumpat kabunut ari Mang Seno balik deui ka Aki Jama bari ngajingjing bedog sanggeus tepi pok nyarita. Lah kabur ki sieun meureun. Hehe, keun bae ari mungeun mah. Asal ulah salah diulang we, ampihan eta bedog susuganan jaga aya gunana. Sabab jika nama bedog hade teh lain bedog samanea geuning. Oh, keun bae lah rek diampihan ku kuring. Cek Mang Seno bari ngeukeubek bedog hatena ngemplong. Sarta reueus lantaran kakara nyaho ayeuna yen Aki Jama teh geuning henteu bolos strong. Oh jika balari ka tu Aki rek nempo sapi geuning teh. Ceuk Aki Jama tuluy ngaleos indit. Mang Seno jeung Bi Urmi laleumpang ge siga nu sungkan muru ka imahna. Barang anyog ka imahna Mang Seno unggah geek diuk dina kursi. Bi Urmi mah nyang hunyar lamar dina palupuh bat siga nu lungse pisan. Sajongjongan majarempe taya nu ngomong, tapi lila-lila mah Mang Seno nyarita dari anaker. Disangka ieu po ieu bakal aya kajadian aneh. Nu jadi gara-gara nama ti si Karmin keneh we na atuh bet kitu budak teh nya kudu kumari geus kieu ye. Lah keun bae antep sakarepna teu kitu ge geuning ayeuna teh geus teu aya di urang. Sugan we hasil maksudna sing lulus dina jadi tentara. Nyari ku kitu teh mah lah.
kumaha atunya deui teh lah. Jadi kumaha atunya lah. Ieu urang Campaka artina teh meureun pasti we ieu mah urang Campaka teh. Sahenteuna we meureun. Nyusul da ceuk basura ge sisari nepi ka sasar teh. Ieu teh inget wae cenah ka si Karmin ka anak urang kitu nu macak oge. Aya wae nya. Aku mah engke we barina oge ulah sieun-sieun teuing. Ngan kuring malah aya pamenta mun aya naon-naon cara tadi ulah sok rosu teuing. Nyalahkeun ka pamajikan da kuring ge sok sedih asa teu dihargaan ku nya disalaki teh. Tadi ge untung we kaburu aya pijama mun henteu wah geus ripuh sigana teh. Cek Bi Urmi Maido inget kana kejadian tadi para mitra sadaya. Bet asa ngenes kana hatena. Nyampura we sakitu mah tu Urmi da kami ge rumah sasalah. Si oreng nu salahna mah Ki Jama we geuning. Bet teu bebeja heula kami teh asa di naon teh? Di kumaha ge lah. Jadi kumaha kitu? Asa di Banten we kejadian kitu teh sok geumpeur kitu. Nah kumaha tuh bejana budak teh asa geus lila di Bandung na teh tapi can aya bejana. Nah manggih Imah Basri eta teu kitunya. Palang siang teu kapanggih nu akhirna tujuan teu hasil duit beak tuluy kalantar. Bi Urmi hariwangeun bisi anakna teu hasil maksud. Wah. Bila aku teu kapanggih apaan anak urang teh lain sakatiga atawa lain sakali dua kali nyaho Bandung teh geus kawas jalan ka cai. Ih, ari indung mah teu boleh melang bising kitu bising kieu. Atawa kumaha we da jelema leutik ringkang gede bugang ceuk paribasana. Pokona masih Karmin teh lenger sok loba pika ijideun batur. Kuring memelang bising anu mergasa babakuna mah. Di Urmi jiga geus meunang pirasat yen anakna bakal manggi halangan dina ngoni ngudag tujuan. Geus lah ulah ngalalewang maneh bising gering. Kami mah nemposa rek nemposa pi gering teh sugan kaburu keneh. Cerut Mang Seno turun ti imah tuluy indit muru ka imah tatanggana. Cag urang tuna heula kaayaan Mang Seno jeung Bi Urmi ayeuna urang nuturkeun basura. Nu ngingkig balik ka lembur bari mawa hate nu hanyelu jeung mawa kawiwirang. Barang anjog ka lemburna ka sampak Mirja geus bisa hudang. Kanyeri geus murangan harita diuk ditepas keur ngobrol jeung indungna. Da geuning Abah datang kumaha bejana bah? Ceuk Mirja. Kapanggih hari imahna mah. Malah tepung jeung kolot-kolotna sarta tepung jeung akina tapi matak jengkel ujang. Tembal basura bari bus katepas diuk bari ngarahu. Dak jengkel kumaha bah? Kieu ja. Barabat basura nyaritakeun lalakon nu kaalaman tadi. Teu aya nu diliwat malah mah dicaritakeun yen bedog anu ngaran si Lenyap tinggalin. Da puguh kaburu era ku Ki Jama. Jadi Abah teh elehnya, lain jagoan atuh Abah teh beurnya. Cek Mirja. Lain euy, lain jagoan Abah teh tapi elehan. Mun geus kumaha tuh kudu kumaha kuring bah. Kuring melang bising tuli-tulian ripuh kacida bingungna ye. Memang para mitra sadaya Mirja bingungeun lantaran usaha bapana teu mawa hasil. Ayeuna mah kieu we ja, soal si Karmin teh kudu dipikiran lantaran Abah teh sanggup mereskeunana. Jeung deui lamun urang tuluy-tuluyan nya sedek ka si Karmin, sok sieun mali ka urang we sababaina mah geus kanyahoan ilmu si Karmin jeung kolotna teh lain bantrak-bantrakeun. Abah mah taluk teu kuat. Abah mah bodoh we nah, atuh teu dijelaskeun sakalian. Oh dijelaskeun kumaha di maneh. Nya tadi Abah nyaritakeun yen Ki Jama boga ilmu kabatinan nu cukup sarta boga ilmu nu saluhureun ti Abah. Hiji bukti yen maranehanna geus marabunan ka si Sari. Dari jalma nu bolostrong moal bisaeun. Kisi mah kitu we tinggal neken yen si Karmin teh nyaan geus ngabaruang ka si Sari. Waktasna kabujeng see para mitra deuh. Dicekapkeun heula pamirsa dugi ka dieu dongeng Sunda anu dipedar ki Wari Humang dina judul Randa Bengsrat karanganna Ki Leuksa. Ieu dongeng dijudul dongengan ku kasepuhan Mang Jaya.
Pamirsa sadayana ala-ala sadayana hatur nuhun nya kanggo atensina, kanggo partisipasina antos satia satu manco dina galura atau channel YouTube masing-masing dina HP-na. Hatur nuhun kanggo dukunganana. Timbang selaku admin toleh nyukeun dade hapunten dina sagala pikalpatan sareng kakirangan mang dina medar ieu dongeng. Hapunten anu kasuhun. Sagitulan kapiatur mudah-mudahan enjing urang pitiasa patapang lauh deui pamprok jonghok di ieu galura di ieu channel YouTube dina raraga medar deui dongeng Sunda lajengan anak ieu carios. Sakitu nu kapiatur hatur nuhun hapunten sagala kakirangan mang undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.